Ah, ya bersihin teureun-eureun. Ya si Akang ya. Panggil deui wae nya. Kangnya geus panggil wae jeung urang ya. Kunaon eta suara seureuk kitu? Biasa Kang nyari tenggorokan lah. Sum hujan babari nyari tenggorokan. Cuaca. Cuaca bieu urang ge bieu bersihin. Aya 3 kali. Saeutik ka tukang 3 kali mah. Loba-loba teuing atuh bersihin kebeueuh meureun. Teuing flu meureun kamari atuh da hujanan urang. Kahujanan Kang. Heeh. Sarua tuh. Ya ge urang aduh nyari tenggorokan ya teh lah. Sasarak kitu atel Kang ya teh alah. Atuh diubar maneh teh. Kang kudu nama lah obat-obat acan di imah teh. Tah ayeuna kan musim hujan heuh. Urang kudu sayagi sedia paracetamol di imah teh. Eta ge sok poho wae nya. Kalau kamulian wae ku kumpul we geura. Penting eta teh. Bisi darurat, bisi meriang, panas tiris di imah panan geus sayagi obatna. Paracetamol murah. Kudu nama. Urang ya tadina edek meuli gitu jang persediaan paparantian bisi gering gitu teu nyaho nya umur naon kesehatan mah kitu teh nyaho urang teh. Penyakit sok ujug-ujug datang gitu Kang teh diondang oge. Tak kitu teh ya. Urang kadang flu bersihin gitu. Teu kitu ujug-ujug nyeri wuntu. Anu paling oream-oreamna eta nyeri wuntu apaan? Ku nyari huntu mah Kang taluk pisan. Jedut we heueuh. Tah. Nyeri naon ku nyeri wuntu mah kitu anu kuat urang teh. Najan preman bertato ge heueuh. Angger we geuning sok ceurik. Eta teh Kang bakat ku nyari sok nyari huntu mah bayangkeun lamun urang keras hare tibra gitu pas geus ngedar obat jedut karaos we. Tah kitu teh ngaganggu pisan eta teh. Ayeuna maneh teh nyeri tenggorokan. Ieu Kang lah ngedar we nu lada meureunnan. Teu kurangan ngadahar nu lada teh. Tu da lamun teh ngedar nu lada asa jangar kitu. Ari geus ngedar nu lada mah urang teh dahar jeung sangu belewak. Nya ge jeung asin jeung sambal jeung lalab sangu gitu. Terus peuteuy sambal we nu lada newewet cengekna teh beureum. Lada pisan. Nah Kang kana sirah teh jadi bijil kesang gitu. Ari bija kesangna mah biji eta teh. Ngan kanu ka urangna kitu kanu lambung teh jadi panas. Jadi panas eta teh ngadaharan we cabe teh jadi iritasi gitu. Mungkin teh infeksi perih lambung teh babari perih. Kitu nya Kang. Tah si panas dalam eta teh nya Terus kumaha tah? Iritasina teh nyeret ka luhur kitu kanu tenggorokan. Terus kanu letah. Tah bakat ku panas eta teh kan si kulit cabena teh nararape gitu di dinding lambung teh. Maneh kudu nyaho eta teh. Mun teu nyaho kena bakalna maneh teh bakal asal barang dahar we kitu teh nyaho efek samping jeung negatifna. Jadi kudu apanya orang teh efek negatif positif teh Jadi urang kan apa reaksi cabe kumaha na jero beuteung. Dina lambung bakal kumaha. Terus kana tenggorokan bakal kumaha bakal iritasi eta teh bareureum mararentis. Jadi we ateu tenggorokan teh.
Oh tidinya nya gara-gara nate palingan orang ya tuh ada kemari ada sambal gitu sangangna eta cabena 20 siki Kang bayangkeun dek teu lada kumaha teu panas beuteung kumaha ieu ka urang. Tak kemah hiji waktu mana teh dijaga barang dahar teh ulah dapun wae kana lada urang ge ieu flu kamari teu pira ngadari cengek 3 siki ajeung eta naon teh bala-bala langsung flu bersihin cih tuh. Kang benar orang teh jadi kudu jadi pembelajaran jadi pembelajaran mah karena jadi babari hareeng gitu nyaman kanu cabe wae teh. Encan iritasi lambung, iritasi usus gitu. Usus oge urang teh bakal iritasi lamun ngadaran we cabe teh. Mata kita sekaya nu nyarita mun ka WC nyeri beuteung. Pas manehna teh bebeuteun koceak eta teh sekaya nu ngagarawak. Nyeri cenah. Benar Kang sukaya eta ge. Tah eta teh panas tina cabe. Kulit cabe beureum teh geuning nu keriting. Panas kana usus eta teh jadi luka-luka memar eta teh. Hese ngubarana teh. Anu gampang kudu ngadahar bubuahan gitu, nu tiis-tiis. Teu kitu loba nginum cairna ci tiis ulah ci panas. Oh gitu atunya jadi wawasan oge. Jang orang-orang kene Kang. Kesehatan mah kumaha urangna atuh. Jadi ari geus apal kitu mah urang teh moal babari hareeng. Geus heula urang dek ka dinya teh kareup. Kemana Kang? Eta dek meuli busi. Nya sok atuh. Ayo Sok Kang. Benar ulah kena cabe wae. Palingan urang nyeri tenggorokan aduh.